aya naon kalangkang anjeun empong beungal upay rasa ireng molek mawa tangga bagus lampilan siapa pupus napi baheula urang berabareun ngantun kareusna aya naon kalangkang kadaek ilang panganten pikiran sebenarnya di kapale rakeun muka sawah nangga nangtunggal dalah ikumahan diri geus aya nu boga layan henteu ngapi ati layan udang kaliasi anu urang geus lain deui hampura sanes kesurti mirengkapjan pepesti bebet kesengahina deui ini saya anuranget wendiri midua haturan para teman-teman. Oke, kita langsung ke Kak Asep Dedi, Kak Ibu Iin, tulisan untuk kawinan, Kak Teh Iin, oke, Kang Rudi, di atas. Aya naon, kalangkang anjeun embong, molebar menyapu rasa kira molek mawa tangga bagus lampilan siapa pupus napikir cinta baheula urang makareun untuk aya naon kalangkang kadaek ilang napaankeun pikiran sebenarnya di papale rakeun panggon pasawan angga yang tunggal